Oi, daripada nganggur mah mending ngalah papatong yuk. Mana? Atuh ka mana lolos, nu penting mah menang. Hasil be jual urang ka matahari. Non lah aku tak patong dijual. Laku bae, Bua. Lamun aya nu haran mah, Ayo sih, orang neangan ke mana? tadi itu tuh jet-jet loba papatong di dinya tah. Tapi urang nyen eta na heula tina plastik. Oh, hayo, ayo. Many hours later. Mana coba nu ga dia? Yo. Baik maki ga dia maki itu. Nu penting menang. Nantain bisa itu besar bae. Kita ayo berangkat mencari papatong. Ayo. Tong papatong hidung dia ngalah jagong, ditundun dina batu, batu lemprah, prah. Rok, aing menang rok. Mana? Tah. Oh iya tah. Oh, Keluar kun. Ela. Entas. Yuk, yuk. Tong papatong hidung dia ngalah jagong, ditundun dina batu, batu lemprah, prah. Mana ada itu ya rok? Yang menang hiji lah ya lah. Pokoknya Kemana dulu yo? Tuh. labu ongkong udah mantu. Pindah yuk. 20 minutes later. Yo, di mana ya rok? Yo, mana? Atau dia mau ayo papatong bareng. Tuh iyo di dio ayo papatong. Ngarang tak aril ngajak ka dio. Atuh papatong, atuh iya urangin kokoleceran di dio. Kokoleceran kumaha? Iya ya, dilipen aing ya. Tuh. Udah bisa. Ya, tuh, orangnya lu yuk. Nah, yang jadi yo. Kalau aing encan. Iya ya, Bi. Wah, jangan bisa lah. Tah, kali deh ya. Tuh. Ayo kabelah deh. Ayo. Dia telah perang saing orok nu kamari teh ngahalokeun aing di kebon. Pari kunaon tadi kebon lah. Jakeun pekan bogana balas dendam aing. Woi, dararia. Karena raon ya dararia dari kebon batu dulu si daunna dipetikan, disoek-soek. Ai kayak macarekan bogana menangingkeun batur. Dia akhir itu makan aing ngahalokeun mula ngacak-ngacak kebon batur ulah pulang paling. Ari dia dulu ngacak-ngacak kebon dulu. Beak daun dipetikan. Ai kayak makanya kun boga nama cerekana. Oh, Mang, hampura pernah halokin mama. Mungkin ini karma bagiku. Makanya tak kritu ulang halokeun kolot, ya tak kuari karma lah kanyahoan iya pulang paling ngarusakan kebun batur. Terus maju balik itu tuh. Beuh ya aing geus digebugan ku orok ya orok make kabun make ngagebuk barang. Tapi mumpung orok ya rehe bagian aing kuari nu pulang paling lumayan nih pucuk dang dan aing dang bur. Tak. Urang mah bararali, kita mah malah maling pucuk dangdut. Tadi mah halokeun ongko, dasar kolot kapoe. Tuh, gitu urang. Jakeun kan nu boga kebon. Ayo.